loba nulalagan tadi nulain polisian nulain abrian bahan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuarima baju abri atau diembrak nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi menang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual. Iya akhirnya jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gue jara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain dijele dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruh lagi kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nangkepnya na malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya enggak apa-apa dah jadi kan orang babacana badudak badidu kajen geus orenganan waduh bandar koprok masya Allah ngaku jadi kiai masalah guys apa jarugi dah kan sakit gitu dong paling berkat doang mah tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa teu pugu ka mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara. Iyalah kuarima geus para salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngulon nungguan ajal datang teu keur kagok teu keur kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil. Itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah kan mantap puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan mah nya atuh datang ka duti teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran ada geus atuh geus itu geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleutah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugkeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalinal Yahudiyu awin Nasraniyu gilaka muslimin cek sakala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina waduh Agustina mah teh mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat iya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener mun nya ge Yahudi kelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu kan dina Injil mun nya ge nya kelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif jaloba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga
di satu sisi mah Amerika kerenyerangan negara-negara Islam, di sisi lain mah di negarana loban warasub Islam. Ieu keanehan teh sok tara rimbul bae, Masya Allah karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika. Di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan-kekuatan Islam, negara tadi gempuran. Di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam. Eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Timiti ledidai dibunuh karena asup Islam. Kabelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa, bahkan siap dek jadi presiden. Jahat orang Amerika dipayahan teu ngan kos robot suntik. Kabelah dieuna terus kitu Michael Jackson bunuh. Karena itu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam. Jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha. Komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae. Masya Allah. Kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae. Hese urang nyaritakeunana jalan mana na. Boro-boro di negara tetangga. Di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan dituna Talibana terus-terusan di gempuran, muncul deui muncul jeung kuat lain lalagaan. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot, muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke gua ini jadi bingung luar biasa. Jing hese di peranganana. Hiji berarti kudu di perangan ke umat Islam. Nyieun lah nyana ngadidik ISIS. Aku ISIS mah tuh kuari puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Iyalah tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya. Leko wah coba. Ayo. Maksudnya ISIS di mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Nah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asah. Besi kuari nu boga besi asah, nu boga gitu naon ngaranna cimande asah, ulah kekerpekan bepuguh. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe, permainan kalong wewe aya eta. Asah ya cimacan bangsa nu karitas. Besi ge Surutul, tapi di Indonesia sih ada bang geus wahara. Maksudnya sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya nama. Kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus pararae Allah susu. Kuloba-lobana di urang. Loba. Geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang. Beak Cikupa bojong. Beak Blaraja. Di Tangerang baik kan di luar negeri bapak nu saya etik jelema. Saeutik di Arab baik urang neuli jelema sakitu-sakitu bae. Di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ngai ka Arab teh. Tapi kan di Indonesia mah Masya Allah. Satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa. Waduh. Budak amal leutik nyaho tuyul nyaho budak jelema.
loba jasa. Takos gitulah Yahudi. Da ieu keur carita. Wal janin wal Yahudi wa yawewe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen. Kaeta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar. Gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro. Wagila cek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon. Ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu. Wala sawu guratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurroh. Kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurroh jelema muslim bae. Waraqiku asruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna. Yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta. Lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna. Rokik murah. Wagila cek sagaul mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna. Waktu keur dibakeun ka sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta. Kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta. Nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta. 50 juta bagi 10 sabaraha? 50 juta bagi 10 sabaraha? Bener tante si eta? Asa ieu mah mang-mang. Bangun teu bisa ngitung teh. Mun bisa ngitung ge sarugi sia. Dagang bangun rugi melulu ge. Eta teh akibat teu bisa ngitung. Sabaraha duit ya? Ya hargana sabaraha duit? Ente mah dagang gitu kan. Oh iya hargana 50.000 nu bener ya. Tawar-tawar geus jadi 50.000. Nah, duitna 100 ribuan. Dikombalian kunyana 70.000. Ayo sia dagang gitu bayar. Moal kebal tapi rarang sadat. Moal kebal rarang sadat. Ieu seperti harga ya. Oh, ya harga teh 10.000. 10.000 merenya 50.000. Dikombalian 25.000. Dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000. Untung 5.000 nya nah. Dagang sih kos gitu. Tetep rugi. Kayak datang deui ka kiai Assalamualaikum salam. Dagang ambruk cenah kiai. Atuh mereka lain salah manajemen, lain salah kiai. Atuh salah jana. Balanja 10.000, duitnya 50.000-an, dikembalian 45.000. Ayo sia. Mal kebal dah mengajual 5 hujanana. Ini bagus papan lain gitu. Berarti hargana. Oh iya harga 50.000. 10.000. Merah duit 100.000 kan dah. Kembalian 10.000. Beres. Aduh korupsi saeutik. Giliran nu boga apa deui kembali nasek. Oh lupa saya. Tuh emang ngarah kitu da doang ya nama. Mun teu ditegor batu terus bae.
Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu di zakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu di zakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mana ge make truk bae jangan ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib di zakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mana ge make 08 bae ka Jakarta ka mana ge 08 bae manehanana geus resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh ieu jadi ieu naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing katarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Mercedes naik Lexus belah dieuna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jeleman saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta harese mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh teh ku sabab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teh nyahoun jerona ayo terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge nu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ka haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibacana jadi kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh Fathul Muin atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun ja pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu eueuh sorangan kege okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah-bidah marhaba cek kula mah salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah-bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus paraeh nu ngora kan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli sunnah di layanan menang sia Muhammadiyah menang kajian kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam tah mah lah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah mah diputat mah sapira 2 ese
Tegal Kunir. Tegal Kunir kabedah itu nasa etik naon teh belah itu Tegal Kunir teh eta. Naon ka itu nasa sekolahan teh eta. Eta dinya bejakeun ka itu menang gitu sia. Menang geus. Ulah hese-hese. Ieu pasantren salap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ya abdi teh anu? Enak naon? Yang masantrenkeun anak deudeureus ya. Alhamdulillah. Anak boga sabaraha? 3 Kiai. Nu hiji mah alhamdulillah pinter geus jadi sarjana. Nu hiji di alhamdulillah beasiswa deui. Ieu nu hiji mah belat jasa ieu. Lah sekolah mondok bae lah hayo sia geus. Nu belet ka dia-diekeun ka bae geus. Nu normal. Tapi di hasudan mah heran. Pesantren modern kayak kieu dia tuh urusan-urusan ketegasan mah emang pesantren salafat ti baheula. Sebab nyekelanana nyekelan keaslian. Ayeuna nama pan isuk-isuk cau, sore-sore aung. Ugu pesantren salaf ge asal geus kena Golkar bae atuh geeusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal ka kiaian. Asal geus asup Golkar bae geus wassalam. Deuleu kumaha teh sia ge. Aing mah lain lalagaan ieu. Lain lalagaan. Deuleu di kaler, di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis. Geus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal selama-lamanya. Budak kos deuk paeh bae. Tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar. Santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya. Gusti abdi deuk tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar. Pindah abdi ke PDI lah. Kiai goblok tolol oplok. Udah beja tuh deuk tobat bae. Ulah aju saasup-asupna. Masya Allah. Terus ya digadil bisa sih ya. Eta deres tak kiai anu haju sadar mah. Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan. Khusu moal aya tetep ceuli kiai Golkar khusu tetep ceuli. Ceuli sa anjing. Moal ku aing dijamin moal khusu. Dia ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari. Itu khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu. Emang khusu teh kadeuleuh. Ja khusu teh zahir cak nu bisa mah. Cak urang nu teu bisa khusu teh batin. Cak nu bisa batu zahir geus kitu mah. Di kelasnya nama khusu teh zahir. Mantak kanyarahoan ge. Mantak Imam Ahmad embung ngamamun ka Imam Ghazali teh zahir cak Imam Ahmad mah. Beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad. Batur ngamakmum ka kakak sia Aisyah henteu malah. Kunaon atuh sia? Bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh. Henteu mah hampura bae mah. Lain hampura-hampura kunaon gitu. Hatena kakak aya getihan mah. Hah? Aya getihan. Panggil Ghazali. Adi sia lain bunga makmum orang cenah hate sia aya getihan. Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura. Bener adik kula. Kayak gitu kunaon? Kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat. Jadi nyana keur ijtihad masalah haid, jadi nyana keur nyieun masalah. Haid teh pan getih ka babawa tah. Ka jero salat. Waduh berat tah. Di makomnya nama zahir atuh. Kos kitu teh ya Allah, ya urang ge sebenarnya tu katara jelema teh. Katara iku ahli nama. Katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan. Kayawan kan urang atuh. Atuh kayawan gampang teh. Kajian ku kumaha ge sia hareudang ya. Heueuh nyahoan bae. Nyahoan ya kadeuleuh ku aing. Kabelah dieuna jelema ngalentuk basa. Sia keur beuting mantes daon emang, ha? Mantes daon emang kan nyahoan kan. Saya tunduk kan. Oh, nyahoan bae. Lain nyahoan atuh sok kadeuleuh sekolah ucing nundutan. Nyahoan kan ku urang. Lamun jelema pungpla pengple, rapi. Rapih lah, bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi. Oh, berarti balik gitu.
balik ka kolot nakeun kajarahoan atuh ka bebas zohir geus karan itu teh zohir tak kabelah dieuna asal kadeuleu ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho oh berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajawan di makomna mantap jelema asal ka Golkar unusu lah cenah sombong siapa sok aju kitu bae sih ka aing teh gak percaya sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua kababawa salat teu bisa di nol ke tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mantep kula nanya bae teh si tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban gua lain pondok teh kos itu mah lain pondok teh mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon sinyaan nggak nol keunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kulasaran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang tes ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali ge kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji teh jeung kotok ditanya ku embe manuk esa kok kahiji jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cakeuna teh batur aing pantes embe ge kieu kahardi ku aing orang mantan sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batung apa aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deureuss kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari jadi aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta Masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh saha bae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah atuh lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya mah mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh pokos kitu mah sapi teh mah tah urang amati coba gitu amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe tah tapi lamun sadar geura ge sadar lain cak ulah kula mah nyampikeun Imam Ghazali sadarkeun leupaskeun geura ge anu urang aya di mana posisi teu jeung Golkar leupas jeung PDI leupas jeung PKB leupas kabeh jeung organisasi leupas jeung kemodernan lepas urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti ka kieu salap jelema lamun deuk ibadah ka kieu salap moal aya nu nanya ka kieu modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salaf kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku hajeun kumaha pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kiai modern pasti ka kiai salaf mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun nah
pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh begini. Iya. Terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya. Harus sodako kan. Kemana sodakohnya Kiai? Ya kalau bisa bawa ke sini aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya lagi ngebangun tuh. Udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah. Baliknya sial tak Kiai berarti juri dunia tuh Pak Kiai. Banyak tuturkeun aing kos kitu. Aing mah hayang nu tiis kemana ya itu teh mah Kiai bo alabatan genderuwo orangana. Lain tuturkeun hate tetep cangcaya. Kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang, mualaf keturunan Korea sugih. Sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta. Di Penta mimiti 100 juta, kemudian 500. Lantaran boga pabrik sugih dibere. Kabelah dieuna ganti. Asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya. Jenuh. Katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayalah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai. Lama-lama pabrik saya bagus. Kenapa? Aduh terus-terusan ngerecek pakai katanya. Apa itu ngerecek? Kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imah. Imahna pindah nyokot deui nyana. Jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik. Di teleponan baik per bulan. Masya Allah, orang teh reman teh lain di lapangan banteng baik. Reman teh lain di pengkolan bae di pasar. Kiai dia jadi reman orang. Masya Allah karim. Akhirnya alhamdulillah terus ngobrol. Pindah imah segala. Nomor telepon cabut. Nyanana HP-na embung. Jenuh atuh terus-terusan. Asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana. Subuh aya di dieu. Jelema jangkung kasep. Pohara. Terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah. Jadi nyana ngaji di mobil, aya nu nerjemahkeunana. Nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana. Teu urusan. Maksud nyana jadi haju bae terjemahkeun ku sia, ulah sok hayang dibayar engke ku aing sia hayang naon dibere. Boga kena pabrik ku ari masih pabrik, mau lebih jahatkeun ku kula. Itulah salah seorang mualaf turunan